Nah, bisa positif hamil, rarasaan badak geus lila teu ngalakukeun, rarandaan geus lila hampir 5 tahun. Sok ngomong maksud teh. Naon? Awas sama ngagorowok. Hirup rarandaan mang tahun-tahun. Imah boga, mobil boga, ada pasangan jeung sararep wae, anak wae ieu teh. Oh, kudu ngobrol jeung bidan ieu mah. Kela-kela sahanya. Aya. Si Rizka. Kela-kela urang telepon. Waalaikumsalam. Kak beneran beda cerek nelpon. Hadir gerak. Abi rek ngobrol. Kumaha aduh aing bayar listrik telat gitu. Pembayaran loba. Aya ieu info imah kosong kumaha? Aya oi. Imah gedong rana. Coba kan sorangan mainan teh. Kumaha deuk mah? Geus atuh ari kitu mah geus ke penting urang. Ka imah eta tujukeun langsung. Ulah penting baron euy. Penting mah loba jelema. Mending beurang. Mun beurang mah kosong anjing usah saha. Siap teh dinya. Siap hayu beurang-beurang kieu ge bae daripada bayar listrik. Oh ieu anjing ke heula. Naon? Siap mental. Siap mental mah hayu lah kela. Hayu. Kela. Geus kieu enak. Ulah waka indit ke tempat imah itu menang survei lah. Jadi orang teh ulah mun bener eueuh jelema simpe jempling aekan langsung masuk. Maksud mana di sketsa heula gitu. Atuh kudu di naskah. Ayo lah siap lah. Bek ngobrol naon atuh? Kan kieu nya geus sababaraha poe abi teh muriang wae. Sararep ararena. Kunaon nya eta? Lupa penyebab nama. Mana dokter di tes urin? Tes urin teh nu dipariksa darah. Nya jika periksa darah gitu. Atuh meureun dicolok. Henteu atuh teu dicolok, tes urin mah dipariksa air kencing. Yang satunya abi udah pulih heula. Kan kadenya eta hasil tes kabaran abi. Nya kayak di kabaran lah. Siap, hati-hatinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rizka kade. Kumaha hasilna? Ieu teh hasilna ternyata teteh positif hamil. Nah, bisa positif hamil, rarasaan badak geus lila teu ngalakukeun, rarandaan geus lila hampir 5 tahun. Oh, kumaha lamun teteh nafsu ka mana nyalurkeun anak? Bonteng. Tah eta matakan teteh hamil teh ku bonteng meureun. Aduh, nganya positif ku bonteng. Ari abi minta pertanggungjawaban ka saha atuh? Nya entos we nikahna jeung bonteng. Entos abi mah teu tanggung waler. Aduh, minta tanggung jawab ka saha atunya mah inah ka bonteng.
minta tanggung jawab ke saha. Mata kriut. Betul. Sejanda teh lain. Cing urang ningali. Enggak cukup barang-barang. Enggak cukup barang-barang. Oh, juga mana barang-barang. Urang negara presijana. Urang. Rek nyawas ya, rek nyaman yang aing. Duh, daripada orang reuneuh eueuh nu tanggung jawab, mending we diperkosa. Sok ngomong sia teh. Naon? Awas sama ngorok. Ini nyaman. Oke, dengan hati. Mau ikut campur ah? Mereka mana? Ya pulang dong. Mau pulang atau diulang? Diulang. Hayu. Tapi kersa teu di kasarang abi. Emang didinya daek gitu kawin jeung bangsa. Hayu. Boleh mah dicerahkan duit nah. Cerahkan duit tak beuki kita aing barang berharga hunkul tah tingali mun dipegakeun mah main nama da anggar we aya panglobana duit barang berharga ye cangcut tah aduh kwik na kursi hayang we kicieuan mah sakamalinaan boga bala teh. Iya barang berharga nu paling istimewa mah. Ini barang langka ini. Ini mah udah jarang ada yang punya ting bang tulung wah. Jadi iraha bade nikah teh. Nikah kumaha atunya? Ate bingung biaya. Mah tenang, biaya mah sagala ti abi. Abi nu nanggung, nu penting mah datang. Oh, gitu. Iraha atunya? Kiraannya. Assalamualaikum. Teh. Salam. Ada informasi penting. Penting naon atuh? Kenalkeun. Ieu calon suami abi. Ada penting. Ternyata tes uyu kamari teh salah. Eta mah nu batur. Jadi hasil mu abi naon atuh? Hasil teteh mah ternyata teteh teh boga panyakit jeung jeuriheun.